Duh aing euy, kebeneran pisan aing boga HP, meuli HP teh. Asaras zaman baheula keur ngora ya. Kamarna aralus tapi nu ngarora tapi anjing tapi euy anjing aing aya nu neje ya. Tina HP. Bah, naon abah ngajuralit kitu? Aing teh boga HP alus pisan. Aya nu neje tina HP. Anu neje? Heeh. Ada tuh bah. Si pengomekeun. Aya apa HP neje nya? Heeh, sukan bisa pengomekeun. Waduh abah. Nya. Ngomekeun anak Nya. neje Wah, gitu. anu neje wah. Bantingkeun bah HP. Heeh, aing dibantingkeun. Aya nama ya. Rek meuli heula pulsa ya. Bukan aya toko pulsa. Di mana? Kira-kira nu aya pulsa? Biasa nama di dia baheula mah euy. Tapi narutup ke tokona kamarana cenah. Ini kayak tamu. Aduh. Sager? Alhamdulillah. Wah, senarian nih. Itu KPHP-an orang teh yang ngaca KPHP-an meuli pulsa we. Lah anu 10.000 we. Mana nomornya, Pak? Tah ieu ya. Coba. Di dinya da. Oke, atuh Bah, mangeusekeun nya. Heeh. Kamana teh? Tukang pulsa teh lila teuing euy. Ya, Pak. Geus. Geus. Kumaha wadahna teh ieu cenah tah. Di wadahan kana ieu. Naon abah pan geus? Meuli pulsa. Wadahna kana ieu. Hai, apa di wadah? Geus asup kana HP. Oh, geus kana ieu nya. Anjing. Anu nu poin nya. Bener. Eta jejak teh lain ngadaguan pulsa. Ngadaguan pulsa teh. Eta kayak mau ke kantor. Buk, degera Oi, tulungan ieu lauk naon euy. naon eta Bah? Lauk naon? Degera ieu. Kebengan atuh Bah? Mana Bah? Dari dia ieu. Mana euy? Talian ieu mana leutik liang leungeunna. Mana euy? Sa eta Oh nying Bah eta mah Ramo. Ramo tuh mana? anjing nih, kopinya apa?